Sampurasun. Tim Kuring Ketua Umum Paguyuban Sanggabuana Al Hikmah Kahyangan nu aya linggih di Perumahan Ranca Ekek Permai 2 Blok B 22 nomor 2 hiji di ieu patempatan baru berem kalih dan tawisna netepkeun sareng nyusikeun opat seni dina bawahan hatanapi diasup ku Paguyuban Sanggabuana Al Hikmah Kahyangan di antawisna pimpinan Cahaya Mekar, Ibu Esi, Abah Dadang. Abah Dadang. Kali di antawisna Kumyuh Bulu Kentong dipimpin ku Bu Dede Kurniasi. nah, kali di antawisna Kuda Lumping. Ligar Buana Abah Edi. Nah, jadi kali Tim Kuring pimpinan Lingkung Seni Kuda Lumping kombinasi Surya Buana. namina ge Surya Buana karasan gitu kan antawisna. Ku kituna mangga kurang sasarengan angkat dina seni budaya Sunda sanaos ayeuna keur Kopit kitu pan dan tawisna teh ayo ahung sampurasun.